Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah patepang dang deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat? Mugia atuh sadayana sararehat sareng aya dina panang tayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng mitra, deraskeun hanca garapan anu waktos dinten kamari katunda pisan dina acara dongeng Sunda. Carios kalayan judul Jago Bojong, karangan Bapak Sukarna nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Ayeuna teh bagian anu ka-13. Sok sanaos ieu mah mung hiburan unggul kangge pangbeberah kana manah, panglipur kana kolobu, bangbaluh kana pikiran. Mitra, tong hilap oge toel tah tombol subscribe-na sareng lonceng notifikasina. Atur nuhun deui kanu parantos satiana dina channel Mang Pribadi, atanapi Mang sareng sapara kanca. Hatur nuhun kasadaya. Sok mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos marangga kasadayana. Kumaha ari ngobrol da sok ninggali? His, eta mah benten deui engkang. Mangga atuh nganggo syaratna nya. Teu kenging neuteup deui, kajabi lamun keur ngobrol. Ceuk Nyi Sarila, bari imut ngagalanyu tina bakating gubungan. Mitra kaum dangu, ari ngobrol jeung kabogo, komo jeung pibojoeun mah waktu teh asa nerelek, jeung biasana sok hilap kana kaperluan sanes, malah harita ge kitu cacakan kakaradatan, teu hayang nginum jeung dahar, henteu ingeteun ka cai, karaosna asa gancang. Nyaho-nyaho geus sore sarta si Udi geus datang. Den, cek si Udi diburuan gura-gero henteu asup. Lantaran di jero imah jarampe siga ngahaja, maklum eukeur bobogohan. Ieu kuring mah di jero imah ku Udi. Ka jero atuh, jawab Den Cahya anu geus apaleun pisan kana sora si Udi ge. Mitra, kakara si Udi wani nyampeurkeun ka jero imah. Sanggeus Den Cahya nembalan, brai panto imah dibuka sup si Udi harita teh mulubus ka jero imah. Gek manehna oge diuk, tapi henteu dina bangku. Manehna mah dina samak tengah-tengah imah pisan. Terus ngareret Den Cahya nu ngarendeng jeung Sarila. Kumaha Udi, bejana mama teh? Jeung naha nganyari make gura-gero heula rek asup ka imah teh? Den Cahya bari neuteu. Ih, malum abdi mah ngarasakeun.
Nyaha aden teh keur dipanteng mun lang layangan teh mah adawa keur ngadu ulur. Tah, ari keur anteng dipanteng kieu mah teu aya nanaon abanya. Keur abdi raos kanggo aden raos deui. Teu kaganggu, teu kapegat lamun keur ngobrol teh mah. Sareng tuang Rama tos kapendak. Anjeunna bingaheun pisan. Urang salamet sarta adaya di dieu teh. Malah saurna omat Nyi Sarila teu kenging mios deui di dieu. Ados diangken putra cenah ku anjeunna teh. Sareng anjeunna moal tiasa wangisul ayeuna. Paling-paling oge enjing pasosonteun. Bae cenah, idung-idung ngaso bae heula. Ceuk si Udi. Bari teu weleh alangah elengeh nyaritana teh. Nuhun Udi. Jawab Den Cahya jeung Nyi Sarila mani bareng. Terus marentah ka si Udi supaya nyadiakeun kadaharan dibantuan ku Sarila. Den, lain abdi alim masaknya. Bila ku abdi anu janten luluguna di dapur teh. Mendek oge ayeuna mah. Mendek oge ayeuna mah Nyi Sarila dibantuan ku abdi. Leres kitu atanapi henteu. Cek si Udi. Bari ngareret ka Nyi Sarila gawas nu hayang dijawab. Nya Kang Udi kitu keun abdi anu masak mah nya Kang Udi. Tapi anu ngabaturan akang. Jawab Nyi Sarila bari ngareret ka Den Cahya sarta pok neruskeun omonganana. Sanes kitu nya engkang. Tara Sarila, namung tuh tinggal teu acan beberes pisan di tengah imah. Kumaha lamun beberes heula bae Nyai? Tuh kamar itu kanggo kulem Nyai. Bilih bade diberesan mah mangga. Anu itu kagungan mama. Ari nu ieu nu engkang. Cek Den Cahya bari tutunjuk. Dupi kanggo kulem Kang Udi di mana engkang? Akang mah dijayuk bae Nyai. Tiba heula oge kabagean dijayuk bae. Jawab si Udi nembalanana miheulaan. Aduh ger kabeh sariri. Kawas suka bunga pisan. Hawa karasana panas. Dapugu usum halodo matak haridang bayung yang. Keur anu cicingnya haridang. Komo deui nu ngalider. Karasana capek pisan kesang ngoprot dina tonggong. Kana baju teh rarapet karasana mani cepel. Katambah hate arambek. Lantaran ngarasap capek. Nu dimaksud acan hasil. Ara, kumaya, aman kieu nya. Bang Jainan bari nyusutan beungeutna lantaran pinuh ku kesang. Teuing aduh, kuring mah eta bae. Teu ngarti teh ku si Omang jeung si Uje. Naon sababna panghenteu nepungan deui ka urang. Moal kitu manehna teh bobor karahayuan peuting tadi. Jawab Kang Darta bari jamadud. Itu pantes deui. Sabab manehna neangan ka kampung-kampung anu kurang jelemana. Jadi kena ku eupan sigana teh anu akhirna mah cilaka ku pamolah sorangan. Terus dialungkeun ka laut. Tah kumaha ku urang ayeuna Darta?
Nah urang papai di sisi laut baik atawa kumaha? Ceuk Bang Jainan bari neuti. Wah, untung Jainan. Ceuk rasa kuring mah lain kitu manehna teh. Tapi manggihan musuh urang keur indit kaluar ti ieu daerah. Kumanehna disusul sigana mah sieun kalengitan tapak meureun. Tak kulantaran eta salah pisan lamun ayeuna urang neangan bae di dieu. Leuwih alus urang nyelang balik heula. Jawab Sidarta bari ngarenghap narik napasna. Itu hayu kuring mah piraku sugan kudu terus di dieu bae mah sedeng anu di udagna anggeus eueuh. Tapi mending mana kana kareta api jeung kana beus. Ceuk Bang Jainan hayangeun nyaho nu sabenerna. Wah, mending kana beus Jainan. Sabab kana kareta api mah wal datang pabeberang. Jawab Kang Darta bari ngusapan gadona siga nu bingung. Ayo atuh, cek Jainan hayangeun buru-buru kaluar ti eta daerah meureun henteu kuateun ku panas. Leos harita arindit ngajugjug heula tempat beus. Sugan bae kaparengan aya beus nu rek berangkat. Ari jol kasampak pisan eta beus enggeus tarapti rek indit harita pisan. Atuh celak Kang Darta tumpaknya kitu deui Jainan balik ngajugjug ka Bandung. Mitra kaum dangu teu kacatur di jalana. Barang geus tepi ka Bandung maranehna gancang turun sarta nareangan sado pikeun balikna ka Lamping. Sanggeus manggih celak tarumpak rek ngajugjug Abah Sidi. Lila geus daratang sarta gancang mayar sado. Leos manehna laleumpang hayang buru-buru datang. Ari Joal datang ka imah kasampak piseun pisan. Aduh henteu pupuntenan Sidarta ngareret heula ningali ka Bang Jainan. Kawas anu sejen rasa yen geus aya kajadian. Ya kitu Bang Jainan ge manehna teh nelek-nelek kana taneuh anu ledug. Sarta pok manehna ngomong kawas anu aya sangka. Kang Darta, tinggal itu karena ieu mah yakin urut nu garelut tapi arah li penca sigana mah. Ceuk Bang Jainan bari neuteub sarta nunjuk kana taneuh di buruan anu ledug. Moal urut anu dialajar ngigel mah. Jawab Darta manikarung sarta neuteub kana taneuh ngebul anu kaciri mani ledug. Kira aku dialajar menca sakala. Kapan biasana oge basirik mah lamun ngajar penca teh sok di jero imah. Aduh, ugar lutna euy. Ceuk Sidarta bari terus ngetrokan panto da mendut harita teh. Tapi tetela teu ditulakan. Brai dibuka sup ka jero imah dituturkeun ku Bang Jainan. Barang Kang Darta kajer mitra kaum dangu breh dina bangku panjang teh aya anu keur ngarengkol kawasare ti brabisan. Padahal harita beurang sok sanajan enggeus sore. Atuh Kang Darta heraneun. Terus anu ngarengkol teh ditinggalian beungeutna. Barang beungeutna tetela yen eta anu ngarengkol Mang Omang sareng si Uje. Atuh nya Kang Darta ambek rasana dipermaenkeun. Hanas manehna neangan di Cirebon Manilila
cape kaliwat saking sarta bobolokot kesang, tapi anu diteangan ayeuna eukeur mongkehek sarta kerek mani nyegereng. Obang, uje, kur naraon si lain teh euy. Ceuk Kang Darta ngabenyengan leungeunna anu keur sare kaplok dicabokan. Aduh. Ceuk si Uje anu dicabok ku Darta. Korejat si Uje udang kitu deui Mang Omang manehna ngorejat gugup samaruk aya musuhna panon beureum rucang riceung lantaran manehanana kakarareup pisan sare. Ayeuna hudang kasentak untung teu ngalindur oge, lamun seug terus ngalindur tangtu ku Darta digaplok. Ayo, naon yuh? Ceuk Mang Omang bari ngorejat nanya teh. Lain aya naon Omang. Nah maneh tu ngabejaan kadewek mantuk deh. Jawab Darta ngagegedeg nahan kaambek. Yang Darta ieu teh. Ceuk Mang Omang bari ngagisik panonna terus ngareret ka si Uje anu masih ngarengkol keneh. Padahal mah geus nyari manehna oge ngan sieuneun ngadenge sorana Darta. Ye, udang si lain teh euy. Tah ayeuna jang Darta dulu. Ceuk Mang Omang bari ngaguyahkeun si Uje. Si Uje nguliat bari koreja cengkat sarta neuteub ka Mang Omang. Ret ngareret ka Bang Jainan jeung ka Jang Darta. Kunaon si lain mantuk teu ngabejaan kadewek Uje. Ceuk Kang Darta morongos bakat ku ambek. Ari Bang Jainan mah ngajega bae nanangkeup hariguna. Teu balik emang mah Darta. Tapi ngajalankeun tugas anjeun tepi ka ripuh kieu ye. Dah si Uje talingali. Tingali beungeut na. Teu balik emang mah Darta. Tapi ngajalankeun tugas anjeun tepi ka ripuh kieu ye. Dah si Uje tingali beungeut na mani gareuna kitu. Yeuh emang tinggali leungeun katuhu kompel. Ieu teh ngabelaan Jang Darta. Tapi ayeuna buktina kalah ngambek. Eta anu tumarima kanu satya teh. Eta anu tumarima kanu satya teh. Ceuk Mang Omang mani nyereng deui lantaran manehna mah kolot. Loba pangalamanana sangkan dipercaya teh. Mitra barang dijawab gitu mah Kang Darta maningah uleng. Manehna teu puguh rasa sabab geus kalepasan wani ngambek ka Mang Omang. Ari pek ayeuna kitu Pang Omang jeung si Uje geus araya di dinya. Horeng manehna teh taat kana parentahanana. Buktina leungeun Mang Omang harita siga nu komper. Sareng beungeutna si Uje burekem tapak ngonjokan. Teu beda saeutik oge tinu diseureut ku engang. Barihna beungeut si Uje teh. Omang, kumaha kajadian anu sabenerna teh? Ceuk Jang Darta rada sopan ayeuna mah. Ningali Jang Darta sopan henteu sarangat sorongo.
Si Uje hatena bunga. Tet ngareret ka Mang Omang hayang nyaho jawabna. Lantaran bikin Mang Omang kana ngabohong teh apal. Nyaritana siga heueuh malah henteu kirim-kirim. Nu ngadengekeun percaya da puguh siga nu enya. Iya, Jang Darta. Jawab Mang Omang bari ngareng hapeula narik napasna. Atuh anu nanya teh kabeh marelong hayang ngadenge dongengna. Ari Mang Omang pok neruskeun omonganana. Waktu Amang keur maruluh neangan tilu jelema geus boho kana kacape. Saban-saban pamondokan diuber henteu kaliwat. Dahar nginum teu dipikir. Anu dipikir-pikir mah hayang tepung sareng musuh. Ari pek teh kabeh Ari pek teh kabeneran harita keneh papanggih di salah sahiji warung tempat jalma palajuran. Tapi Amang henteu nyangka manehna geus tarapti nyang hareupan diri urang. Ngatur-ngatur keur tarungna lamun urang dararatang. Manehna geus badami jeung jago-jago Cirebon. Sarta harita dibujuk diupah ku rupa duit anu kacida gedena. Aduh henteu matak heran lamun eta jago-jago harita keneh nyanggupan. Poya-poya jeung awewe siga misah jeung Den Cahya padahal baturna keneh. Atuh barang jol Amang teh babarengan jeung si Uje geus henteu loba omong. Harita keneh ge nyerang hayang nyerek musuh urang. Tapi henteu kanyahoan. Jol sut set kabeh ngarepuk. Jol sut set kabeh ngarepuk tepi ka teu aya daya. Atuh Amang teh dicangcang dihijikeun kana ranjang. Sajero Amang teu mata maranehna ngeunah-ngeunah malolor sareng awewe. Yudi si anak monyet milih awewe nu geulis. Malah anu panggeulisna ari Den Cahya teu asing sarena teh bareng pisan jeung buah hate manehna anu geulis Nyi Sarilah. Malah samemeh asup teh kungsi ngomong kieu heula sigana teh rek mapanas. Nyaritana mani ancad pajarkeun teh jung bejakeun ka si Darta. Nu belegug yen Sarilah dikekepan ku dewek mo dilesotkeun tepi ka disada gelap. Tah ngadenge kecap kitu kuring teh asa disebit hate nafsu ngagugudug. Komo neuleuh Nyi Sarilah memeh asup ka kamar ku manehna teh diciu. Tepi ka cecelepotan awas urang keur kakadek diseuseup getihna teh. Sang geus seubeung ngagalemo sup asup ka jero kamar. Boa di jero kamar meureun duka di kumaha? Ceuk Mang Omang kawas mapanas. Mitra kaum dang ngadenge eta omongan si Darta beungeutna beureum mani reuy geuneuk rai bias. Udina mani jamotro tina bakating ku am. Jamadud muruk kusunu mun aya musuh di dinya piraku teu dipodaran. Atuh gancang nanya deui awas nu sasentak bae. Jadi lamun kitu mah tu beres Nyi Sarilah teh nya Mang Omang. Ceuk Kang Darta mani cedang jeding bae ngomongna teh.
teu bener deui, malah jadi bener keur manehna mah lantaran kurang dikukutna ku batur dilekekna. Matak nyeri hade eta mah. Ceuk si Uje ngilu nyarita. Dah, nyaho si laing Uje. Ceuk Kang Darta nyorong. Lain orang deui, malah mah kuring teh mani sabilik. Dadeukeut di Borogod kuring mah jeung tempat sarena dan cahya. Asal ambek oge jadi kabita. Da maranehna Umar Brung kawas anu keur murya. Silaka ayeuna mah Jang Darta. Percuma lah diteruskeun oge da geus diacak ku batur. Jawab si Uje siganu heueuh. Niru-niru Kang Mang Omang hayang diajar ngabohong. Combe Uje, cing Mang Omang, teruskeun kumaha cucutanana teh. Ceuk si Darta meni nyareng. Ari Mang Omang pok neruskeun dongengna meunang ngareka-reka ngarah dipercaya. Harita teh isuk-isuk si Cahya geus sarudang kaluar ti jero kamar. Nya kitu deui sarilah buukna teh ngaringkik kawas anu tas pagaleui. Leumpangna sosoloyongan malah siga ngageyeunggeung. Lir anu nyeri bobokong. Atuh kuring teh teuk bae ayeuna mah nyisarilah geus bisa disebut randa. Maranehna kacarai babarengan jeung Den Cahya sigana teh marandina ngahajakeun babarengan. Ngarah kadeuleu ku emang sarta terus dibejakeun. Sanggeus baralik ti cai dangdan bareng jero kamar. Sanggeus baralik ti cai dangdan bareng jero kamar. Mata kasebelan pisan sanggeus darangdan arindit maksudna rek ka Cikampek. Kakara geus rada beurang Borogod mang diudar sarta mang dilepaskeun. Atuh terus harita teh ngalaan Borogod Uje sarta mang teh nanyakeun musuh emang arinditna. Maranehna nyarimbutan kajaba mun mere duit kakara rek dibejakeun. Atuh emang eleh deet kapaksa harita mere. Sanggeus dibere duit mah ku manehna dibejakeun yen musuh urang ka Bandung inditna tumbak kareta. Atuh ganjang harita teh disusul teu loba omong sabab sieun teu ka Bandung. Kumaha mun di Cikampek maranehna ngado nyumput. Tapi kabeneran pisan kapanggih terus diintip ku emang henteu dikencar. Barang geus datang ka Bandung, manehna teh mawa balad. Nganteur sarilah ka dieu rek nyokot pakeanana, tapi hanjakal bah sidik waktu tadi henteu aya. Atuh kapaksa ku emang dihantem arek diteungeul. Ngan kitu deui. Ngan kitu deui bae. Lantaran emang jeung Uje geus pacundang di Cirebon bieu oge ripuh deui. Malah abah sidik oge guru urang teh ditangtang. Pajarkeun teh lamun wani antong ngan muridna bae mending oge jeung guruna. Tah sakitu kalakon ku emang sareng si Uje. Atuh teu bisa kumaha rek nyusulan ka Cirebon emang henteu boga duit. Kapaksa ngagoler bae itung-itung ngareureuhkeun sambian ngantosan Mbah Sidik. Ceuk Mang Omang nutup caritaana. Mitra ngadenge anu ngadongeng, matak nyeri, matak eurih, matak ting sereset hate.
Jang Darta henteu ngajawab, ngan bati hatena bae ngagendug, ngan bati hatena bae ngagedug bakat ku seueul lantaran manehanana henteu panggih jeung musuhna anu geus wani ngaganggu kana badana sarilah anu ku diri manehna dipake dem-deman pisan. Keur pati ngaharuleung kitu pejeng hua Bah Sidik datang. Anjeunna heranun pisan nyampak muridna ngariung sarta kawasting jelengut lira anu leungiteun indung. Barang geus datang Bah Sidik kakara giak gumbira sabab sanajan Sidarta teu wani nyusulan mah ka tempat musuh manehna lantaran geus karasa yen bapa musuh manehna hiji jago nu teu tembung kapaksa pikeun lawana iwal ti guru manehna. Weh, geuning mani karumpul ieu. Aya naon ieu teh? Ceuk Bah Sidik. Anu kakarajol datang sarta terus kabeh murid-muridna nyengled ka sisi gek Bah Sidik diuk dina bangku. Da eta Abah, abdi teh susah lantaran boga musuh anu kacida kuatna. Bala terus terang bae abdi teh asor. Da ku kitu ku kieu oge ayeuna mah nyanggakeun bae kumaha guru. Sabab musuh abdi kokotak ulah nyampeurkeun cenah. Ari muridna wungkul mah kagok mending oge jeung guruna sakalian. Ngarah elehna eleh kabeh sabab guruna anu nangtukeun. Ceuk Sidarta bari neuteub ka Bah Sidik. Banyak jadi Darta. Bah Sidik mani camerut asa dihina. Mangga bae upami teu percanten mah taroskeun ka Mang Omang. Dah, tepi ka komper leungeun Mang Omang oge Abah. Jawab Darta bari nunjuk kana leungeun Mang Omang. Nya Omang. Ceuk Bah Sidik bari neuteub. Leres Abah. Malah nang jangka Abah. Saurna teh rek dipengkoran cenah. Jawab Mang Omang ngabohong. Ngeunya, ari ngijum. Ayang diadu jeung jeweng Bayung. Jami ulah ayeuna nya. Kaiji geus murid kadua ilain jala begene. Iyugan bae isuk-isuk ulang jol. Mawanehna dong bibiru. Jangan bae dewekna. Keun jalan-jalan di lampu Gusti pun oge. Dong di banjuan. Jawab Bah Sidik bari terus asup ka enggona. Ari sararea bungaheun pisan hayang geura-geura isuk rek nanggap guruna teh. Mitra wagdosna barandosep hapunten tina samudaya kalepatan kakirangan kaluluputanana bumi pamugia kusadayana dihapunten sareng hatur nuhun rewu-rewu nuhun laksa ketiga bingahan anu barantos salas reb parong rojongna ngelaikna pokona matina samudaya pangrojongna hatur nuhun
kami tera kaum dangu anu alanyar tong hilap di subscribe heula muhun. Henteu oge sawios atur nuhun parantos ngadangukeunana. Gitu. Mung dicakapkeun insyaallah enjing patepang deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.